Allah menjelaskan bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Terbentuklah Adam. Kemudian Adam ditempatkan di surga dengan segala macam ada. Ngaran lagi di surga segala lengkap. Lain di surga air lengkap. Tapi walaupun serba lengkap, ketika hidup sendiri ada kegalauan. Maka Adam meminta secara naluriahnya untuk makhluk sejenis. Maka pada saat Nabi Allah Adam alaihissalam itu tertidur, maka Allah menciptakan khalaqahu minha zawjaha. Diciptakanlah istrinya itu dari disebut anggota Adam. Pertanyaannya sederhana. Mengapa Hawa diciptakan dari bagian Nabi Adam supaya lahir semacam sakinah? Nalika Adam bertemu dengan Hawa, maka manehna bertemu dengan bagian badan anu leungit. Nalika Hawa bertemu dengan Adam, maka Hawa merasa geus nempel karena bagian tubuh pepencelangan dirinya. Lahirlah sakinah mawadah rahmah. Nah. Tapi lamun aya buah-buah diciptakan tina tanah, Siti Hawa diciptakan tina tanah, Nabi Adam oge diciptakan tina tanah, maka akan lahir ego-ego tersendiri. Dulu saya masalah Siti Hawa teh, abdi teh sampai diciptakan tina tanah, teu kudu seueur masalah. Cacak nu disebut Siti Hawa diciptakan tina bagian Nabi Adam ge, pan sok seueur anu ngerepet, ngerepet, itu ego kena ayat, padahal mual ayat awalnya mulai Adam. Dan Adam dia perlu sadar bahwa tidak akan ada sebuah ketentraman tanpa Hawa itu. Jadi saling. Dan kemudian wabah kami rumah rizalan kasiro bisa. Dari Adam dan Hawa lah. Kemudian menyebar makhluk-makhluk manusia. Yang selanjutnya Allah menyebutkannya adalah dari nutfah. Kenawan supaya lahirnya seorang anak manusia ini adalah dalam bingkaian rasa sayang ibu dan ayah. Sehingga ayah dan ibu merasa sayang, kemudian anak itu merasa hormat. Dan timbullah yang disebut bermasyarakat dengan baik. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada dasarnya Allah Subhanahu menyebutkan bahwa dunia ini cuma ada satu ayah dan satu ibu. Nyarah naon nyarah jelema teh rapi kabeh, ai sainung sabapa. Cacak sainung sabapa jelema teh rapi. Homo lamun sek Allah teh nyiptakeun manusia tina taneuh teh loba. Nanti akan terjadi grup-grup. Nah, ketika itulah sebabnya Islam memberikan sebuah penjelasan bahwa dalam konteks kejamaan Islam itu ada sebuah kesatuan jamaah dan imam. Kita tanpa tidak beragam soalnya tak ada mau beragam tapi lu disebut manusia itu harus bersatu. Memang kahiji lu disebut manusia itu adalah teu bisa hidup sorangan. Teu bisa ngahirup sorangan jalema, ya sebenarnya adalah sebuah modal untuk manusia ini
bersatu karena membutuhkan orang lain. Nah, dan ternyata manusia itu adalah bersatu sesuai dengan kelompok dan keyakinannya masing-masing. Pertanyaan kemudian, ngahiji nu kumaha nu bener teh? Nah, ngan ukur ngumpul, maka secara sederhana kan itu Allah dijelaskan. Nah, iya ayat kan itu Allah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al Imran ayat 103. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah jadi nggunakeun kalimat iktasamu padahal seueur kalimat menisbat iltizam itu tamassaku itu adalah atasnya berpegang teguh. Tapi di Allah menggunakan kalimat iktasama yang tasimu iktasim, berpegang teguh. Bihablillahi minat tali Allah jami'an berjamaah. Nah, pangna ieu jami'an disebut berjamaah teh sakadena ya kalimat wala tafarraqu. Ulah pemerintah. Padahal sebenarnya malah mulai ningali nu disebut kalimat Al-Qur'an ku disebut jami'an teh di jero geus aya kalimat wala tafarraqu. Sebab kan cek usul fikih kan eta. Lamun amrun bisyai itu nahyun am bihi. Lamun hayang marentah kana itu perkara eta teh ngalarang sabalikna. Geus kitu sabenerna otomatis dari Al-Qur'an teh. Lamun hayang marentah ngahiji artina otomatis nyarek otomatis. Jadi sabenerna geus teh kudu make wala tafarraqu deui. Ku kalimat jami'ah oge geus di jerona aya kalimat wala tafarraqu. Tapi kok kenapa disebut di Al-Qur'an maka jeung dijelaskeun wala tafarraqu. Anu disebut jami'an mah adalah perintah, wala tafarraqu mah artina larangan. Ieu menunjukkan bahwa nungaran paburencai teh itu adalah sangat berbahaya. Teh hiji. Anu kedua, berjamaah di mana nu hade teh? Berjamaah dina hablillah. Berjamaah dina sama-sama memegang nu disebut tali Allah. Tapi tong diterjemahkeun seperti pernah terjadi di Jawa. Di masjid aya tamang badan itu di tengah masjid dari talikeun. Beres sholat kita sadayake memang diridang teh ngarontok buta kali. Kalau kau pun besar ya. Pasti pakarkan. Nah makanya nyepol kalau tali pagi-pagi kita sholat saparentah Allah waqtasimu bihablillahi jami'an. Nah cenah da ieu mah lain tamang Allah tali dadu dalapan aya lagi di masjid. Jadi gitu. Ku aya di masjid dan naon jadi malo udah. Nah. Dia lamun waqtasimu bihablillahi jami'an. Ya jelaskeun. Kan? Artinya di jerona ada semacam mafhum mukhalafah. Nya eta ya kan? Kudu nekalpan haranjeun kana tali Allah. Artinya Allah ngalarang ngariung nu lain dina tali Allah.
Maka kalau kurang dek riungan turunannya. Ya teh Pak kuat pakai jeung Allah teh gitu. Kalau Pak kuat pakai jeung Allah dijelaskeun la khairu fi katsirin min najwahum ila man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Perkumpulan apapun goreng di jero. Kajaba di jero adalah lu menyangkut dengan kepentingan adalah kan itu hubungan jeung marenta ma'ruf, marenta sadaqah atau islah kepada manusia. Jadi gini, jadi ada beberapa hal. Nu kahiji urang diparentah pikeun berjamaah dina tali Allah. Jadi jelaskan tali Allah teh naon. Kemudian urang dicarek lamun geus aya dina lingkaran jamaah Allah. Wala saparok tong sok pamurencah. Sok pamurencah. Baik. Ada hal yang harus kita sadari bahwa kahiji gitu kan. Setiap manusia anu muslim ini ada beberapa parentah. Maka ini diparentahkeun ngalaksanakeun ajaran agama. Nu kadua diparentahkeun ngadakwakeun agama. Nu katilu diparentahkeun ngamalkeun agama. Nu kaopat diparentahkeun pikeun mempertahankan merjuangkeun agama. Malah saterus nama diparentah bikin bersabar dina hadirin kita. Umat Islam itu harus punya kekuatan. Sering dina naon kekuatan Islam itu. Kekuatan Islam itu tidak saja pada manehna ibadah kamu. Pada hebat nama manehna nu disebut berkontribusi secara material, sedekah, duit dan lain sebagainya. Tapi oke itu disebut kekuatan manusia itu adalah pada hidup berjamaah. Nanti akan bicara tentang beberapa hadis. Nanti Rasulullah itu al-mu'minu yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'mini la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Jalma mukmin nu resep campur gaul jeung batur bari sabar dirina dina kekurangan anu batur dimiliki khairun itu lebih baik. Tibatan jalma mukmin anu la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Tibatan jalma mukmin anu teu daek gaul sabab teu sabar karena kekurangan batur. Abdi mah antara kacanakeun sok piaweuneun. Mata kusanes angkat ka pangandaran abdi mah tara ngiringan di rokok. Kusanes nonton ngabrik abdi mah di rokok sok piaweuneun. Kusanes ngaos abdi mah di rokok sok piaweuneun. Jadi jangan disangka bahwa hidup lu disebut kegaul teh halus, serama goreng. Tidak mungkin bisa hidup berjamaah lamun jalan teh daek nyaman. Jauh. Nah, tapi ingat karakter manusia ini kan itu kata engko.
ego yang 3 huruf itu, gitu. Ego yang hanya 3 huruf itu akan menghancurkan 9 huruf. Itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi dan yang disebut hirup ego ada. Geus boro-boro ge jeung nolol batur. Dadi imah ge moal rapi ego. Sok lalaki ngabogaan rasa panglalakina, awewe ngabogaan rasa pangawewe. Jangan. Cuk lalaki kon. Da maneh teh sanajan kitu kieu jeung sabangsana teh lamuir bibir teh pan diurus ku di dieu. Maka ton sebelum mau ganti taat hari ta kita pernah salaki mana itu lagi kan dasar aja didinya ngurus buku mah ya tebanya sekejing tebang nyangukeun malungse udah mati pun disebut manusia ego ini penyakit dan ego ini pada dasarnya adalah sifat takabur. Mengapa disebut setan kedai sujud ke Adam? Ego. Ego. Dari kau kasih taras ke Allah SWT, mama nakal atas dari Adam. Kolak tahu bintin, kolak tani ini dan hai gusti. Kapan Adam aku diciptakan ini? Tinatana ya abdi. Apa tinasun? Udah. Sieun cek manehna nu pantes mas tanah sujud ka seuneu, lain seuneu sujud ka tanah. Dan itu ego ini muncul. Makanya wastakbar orang yang berpenyakit ego sebenarnya adalah bagian tina sifat takabur. Ancaman takabur da moal asup surga. Ini gina hadis. Hah? Layak kalau jannah angka nabi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Moal asup ka surga salila anake pada tetelan. Aku nasib ya kan? Layak dahulu, tapi kan nuna dibuang. Al jannah moal asup ka surga jalma-jalma anu boga panyakit takabur dina hatena itu misqala dzarrah min kibrin. Sanajan yang ukur sagede siki sasawi jarak misalnya lain sasawi. Karena disebut sasawi teh siki terkecil di zaman baheula cek kolot eta teh sasawi. Ari ayeuna mah nu jarak kali teh teh bisa atom mah. Bisa corona. Corona teh teh jarak. Jadi moal asup ka surga salila nek jelema anu boga panyakit takabur sanajan nganggo kata zarah. Lamun sakade zarah wae moal asup ka surga. Komo lamun hek sakade siki alpukat. Komo lamun lagi siki sakade siki karpus wah bae. Nah, ego ini muncul. Ayo kan takabur teh naon? Kita merasa lebih baik dari yang lain. Takabur itu eta. Sekali lagi, kita merasa lebih baik dari yang lain, itu takabur. Bukankah iblis itu adalah merasa lebih baik dari Adam? Jadi Allah istakbar, takabur kan? Kapan orang tak sok itu ini? Ayah ini istri goreng kasalakina, dari omong ke mani ku goreng katanya kasalakina abdi matok kitu-kitu teuing. Barang jeung pangakuan dirina lebih baik jadi itu sabarna mah eta teh takabur. Ayeuna teh kita patepan di neraka itu. Nah ini teh salira di dieu tadi. Kapan aku mau goreng kasalaki pana di dieu teh euceun tadi. Ku apa ini mah gorengkeun maneh. Anu ieu masuk ka neraka teh sabore ka saraki anu ieu mah ngan itu merasa bahwa dirinya lebih baik dari dia. Ternyata nasibnya sama. Maka kita beri tentang sesuatu kita.
Langsung CRT sasauran, jadi itu. Jadi awal itulah disebut sifat takabur. Nah, ternyata faktor penyebab disebut taparuk ini adalah sifat eta. Mungkin setiap pribadi dalam ayat ngabukaan sifat ego, mengarasa bahwa diri adalah paling senior kan, yang lain itu budak kamari, kita macam udah, itu akan terjadi disebut taparuk. Jadi inilah kita. Mengapa kita dulu disebut di zaman Rasulullah bisa bersatu pada ada Muhajir dan Ansar, sama-sama tidak ego. Kuring mah disebut Muhajir dan buah lepang gitu kan. Dasar bener nama lamun sekya sama anjir, lamun sekya sama kuring saja jadi Muhajir. Dan dari turunan ke anjir orang Ansar, dah kuring kamu ayah nanawana, itulah hebatnya. Hari kekurangan sholat, abdi kan biasa dulungan buku, dasar bener lah, mulai itu ayo pakai kaset anjir, abdi buat kilak, maka kilak, udah baik. Coba lu mungkin ente mah ansor, aing Muhajir, jadi gitu. Sekurang mu ansor, dasar aja Muhajir kan jadi turun, dasar aja idealis, pakai batal, melapar mah. Kan itu nampol ya, jam. Itu lu masalah. Boleh. Nah ini kan seperti itu kan. Jadi tak ada yang disebut ego. Jadi faktor penyebab lu disebut. Faktor penyebab lu disebut. Berencai adalah sifat ego. Tahu jauh-jauh kan. Itu dahiru. Kalau menayang rapi mah elehan. Simpuring rumah tangga geus 43 tahun di hidup berat 40 genep. Timimiti anu budak sana pun simpuring bedana 11 tahun. Nah kamari simpuring waktu udang lewat sabdi gede kayak ini. Ai simpuring orang kene. Udah. Nah kan dasar bener nama kan elehan elehan inung budak elehan bisa kapung semburi elehan bisa kapung udah waktu mana nang kecembrun anak cicing ini itu orang kalau saya ngomong sorangan bisa laporan kecembrun udah selesai dari lawanan di lawanan perang berasa juga di lawanan. Jadi inilah kita gitu. Kehidupan berjamaah itu. Siapa? Gila. Gitu. Oleh karena itu jangan merasa bahwa kita ini senior. Jangan. Apalagi jadi itu merasa bahwa kita ini adalah orang yang punya peluang. Oh itu kan nempak dada. Macam pengawasan teh alhamdulillah senang aja. Salah semua kapukuman, jangan kumang kata salah. Mau beresin, terus ngaji jenderal itu mau beresin. Seberas orang yang seperti ini akan selalu ingin di depan. Ingin selalu dihargai. Kapan saya bisa senior? Kalau jalma junior menghargai itu silakan. Tapi kalau kita merasa paling senior, itu pun adalah merupakan bagian yang disebut ego. Anu kaituna bakal terjadi takaruk. Jadi, panjang ting, begitu. Kemudian dijelaskan di mana apa? Ini. Anda bin Abbas sih? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana nas fi hujjatil wada. Ngahutbahkan manusia di waktu haji wada. Pakola, maka Rasulullah
Qad yakisa syaitanu bi ayyak budak bi ardikum walakinahu radiya ayyut ta'afi masih wa dhalik bima tuharfiruna min a'malikum. Saudara-saudara, saestuna geus putus asa setan bi ayyak budak bi ardikum karena manehna dijadikeun perkara di ibadah. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW haji wada, setan geus putus asa. Geus moal aya deui nu nyembah ka kaula teh. Sebab lubang-lubang untuk penyembah setan tertutup. Setan putus asa. Ti ayeuna mah geus moal aya deui, gitu kan? Anu ibadah ka kaula. Walakin yuradiyut ayyatu api masih walakin rodiya gitu ayyatu api masih wadalik lima tahkiruna min amalikum. Tapi sering terjadi nu disebut setan teh jadi ridho ku ditaatan tina perkara anu salian teh diibadahan. Naon nyeluh tina perkara amal dianggap enteng ku aranjeun. Pahdaru, maka kudu hati-hati. Jadi cek setan kieu, ti ayeuna kuring geus moal aya nu ibadahan. Tapi mudah-mudahan we aya jalma-jalma anu taat ka kuring tina perkara-perkara amal nu ku manusia dianggap enteng. Jadi ketika kita mentaati tidak mentaati nu disebut tali Allah nu sifatna enteng, pada dasarna urang teh keur ngabungakeun iblis. Nah, gitu. Jadi air ibadah karena kahidit setan moal. Dan setan terito mun sek ditaatan ku urang karena perkara-perkara nu kuaranya dianggap enteng. Kita mau contoh. Kita mau contohnya. Contohan. Kasih saran. Atau saya ngerti kan ide gitu. Ini ada. Atau kamu tuh ente. Nah cenah ai salat teh fardu kana sunat kira-kira gitu. Kamu tuh ente kamu. Ai disebut kenakeun bae da sunat kira gitu sudah tadi digawe. Diganyar jadi digawe teh teu naon. Nah, lamun kana sunat wae nganggap enteng, ta eta mah setan oge leuwaseun. Leuwaseun setan. Wih, ngacenah aya nu kieu. Ieu nu enteng, ini gitu. Enteng. Lamun teh mah eta mah kana sunat mah kan. Jauh iblis wae enteng. Ini contohnya sederhana kan? Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 10 rakaat. Dan itu bahkan disebut rawatib dia tidak pernah ditinggalkan ke Rasul, teman. Rawatib bahkan qobla zuhur 2, ba'da zuhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobla subuh itu tidak pernah ditinggalkan. Sehingga jadi rawatib. Lamun kurang sok rajin ninggalkeun ta eta mah lain perkara enteng teh. Rewaseun setan ge. Aya nu kieu cer-cer mah leuwih piguling bae ge. Eta mah enteng enteng. Diguling teh. Lamun tas gugah film Rasulullah sekurang baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Eta teh lamun hudangna subuh kene. Lamun hudang geus beurang mah dari eta teh doa astagfirullah.
Asal teu pernah manggihan hadis ya Rasulullah juga kula maca istighfar dan bareng bid'ah berarti katanya. Bid'ah. Astagfirullah. Alhamdulillah ajarnya pada mana-mana dari itu. Kan begitu. Nah. Saya Rasulullah entong korepak terus aja entong duduk dulu. Aku bener dulu. Aku bener diuk lah. Apa kok panjawat darah tinggi maka lamun korepak nulis botolnya teh bisa jatuh bisa labuh teh. Lahir satu entong diuk lah. Gitu. Ngan salah mun henteu begitu. Goler deui ta eta mah ngilu ka iblis. Gitu. Terus dia agoler deui ta eta mah ngilu ka iblis. Gitu kan gitu. Nah. Beureunya katanya kan. Apa eta kan ente? Dasarnya aja apal geulakkeun kaki kanan kemudian baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya? Saur Rasulullah lamun tas udang alias tansir salasan nyingsing 3 kali. Wa inna syaitan yabitu ala hoisumihi. Lamun tas udang nyingsing 3 kali tong di kamar di sina teh jelok. Dicari. Di kamar, kejelok depan ke masalah, dicari. Geus kitu, Rasulullah tong sok nyelupkeun nu disebut dampaleungeun kana cai anu dina wadah. Tapi kumaha heula 3 kali, wa khalil baina asobi terus dikieu. Mosona kan gitu. Kita mulai tadi mah nu disebut irung makan gitu pain syaitan yabitu ala soisumi sama anu disebut corona teh ngaringkuk bila jero dia irung. Nah itu keluar. Setan teh ngaringkuk di jero dia irung. Sakapeung sok aya setan anu real, konkret. Aya setan konkret manila irung teh. Pikir teh nato aya teh. Setan konkret namanya. Warung. Aya setan nu abstrak. Jadi fisik. Kemudian kan itu, kumaha kan mengapa? Karena nu disuruh Rasulullah waktu sarema, itu anjeun teu apa la tadri aina batat yadahu. Di mana cicing leungeun teu apa. Ngajak ka mana? Ka daerah terlarang di luar. Maka tongwara si beungeut. Kawaran nu disebut jubuk Jawa kana beungeut kumaha? Nah. Kumaha? Dipikir-pikirnya disebut nu disebut aya nu disebut hand sanitizer. Kayak tak umat Islam geus teu kudu. Sementara nu disebut corona teh pada teh cicing dina irung teh kemampuan 4 jam. Memang asup operasi ka jero teh dina irung teh 4 jam. Ayo umat Islam kan hampir 4 jam sekali kan kudu wudu. Jadi moal kau cici, keluar teh irung na dikumat. Maka cek corona teh hayang tinggal asup ka umat Islam aing teh kaur teh. Asup kana irung, ibu mah asup ka irung nah, terus moal mata tekengan kafir teh. Udah. Saya tanya sekarang. Apa yang sekarang? Osok tadi. Osok tadi. Bingsing tasare. Orang kumaha kan? Osok. Lamun eta teh teu dipijawe sabab dianggap enteng, saat itu kita sedang masuk pada wilayah iblis ridho. Walakinahu rabbi ayyut ta'afi masih wadali.
Gen bae jadi ibadah ke kulit bahasa di ruang we cenah hal-hal hukumannya dianggap enteng itu deh. Benar. Kan Rasulullah nih, laulah an asqu al ummati la amartu bisiwakin maqul wudu'i. Untuk mata berat ke umat kami bakal merentah ngosok untu setiap kali wudu. Dah aneh kurang mereka wudu mah teu ngosok untu. Mun dek ka pasar ka arang ngosok untu. Nama lagi kan. Padahal ketika sholat bertemu dengan Allah, ketika ke pasar bertemu dengan manusia, itu saja. Lu pantas bersih itu bertemu dengan Allah, karena di manusia apa itu? Lu dengan ngawang kong bawa WC ke paling nyindrai, udah selesai. Misalnya saya ngomong di WC, dari paling ada wadah itu. Jadi lihat kayak gitu. Maka saya Rasulullah, Pak rusak hati-hati. Jadi perkara-perkara yang datang di Rasulullah jangan sekali-kali dianggap enteng. Kalau udah ayat dianggap enteng karena persoalan yang Rasulullah SAW dicontohkan, maka itu adalah itu. Itu dalam rangka itu walakin Rabbia ayu to'ak di masih matahari. Ger ngabung-ngabung iblis. Sahur Rasulullah, ayuhan nas ini kontaro kupikum, yang itu. Ma ini tasumtum bihi, nah kayak gitu. Kalimat hadis itu ya mah sama persis dengan kalimat Al-Quran dulu. Ya. Lalu di dalam waktasimu di dia mah adalah makin tasok makin ini tasomtum. Kami ninggalkan bikin aranjen piku kalimat piku di aranjen kami ninggalkan pikum di aranjen ma perkara ini tasom tum lamun anjen nyekal pake bihi kana eta perkara palang tapilu abada anjen masasar salina aku ya ini masasar salina. Mereka tadi disebutkan kitabillah wa sunnati rasul wa sunnati nabiyyi. Itu adalah kitab Allah dan sunnah Nabi. Nah itu sudah pada awal. Cuma yang jelas inti persoalannya adalah dina wilayah eta nu kurang berjamaah gitu aja. Sekali lagi dina wilayah iya nu ku Allah diparentahkeun berhartina dilarang berjamaah nu lain iya gitu aja. Terus berani bejajas. Boleh. Jadi ya. Ya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau sudah dijelaskan itu ini. Stres nih. Umpamanya di ayat ini adalah kitabullah wa sunnati rasul. Sebagai perbandingannya kan hadis mana? Dari mana kan? Rasulullah katakan ini kejadian yang terjadi kan itu Anas bin Malik memberikan semacam siaran pandangan mata. Anas bin Malik orang tasawuran. Ja'a datang salah suratin tilu jalma ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam karena bumi istri-istri Nabi. Maka jengok kalimat buyut
sanes baetun. Da istri Rasul mah sanes hiji, gitu kan gitu. Maka kalau disebut bumi istri Rasul. Jadi Rasul mah istrina seueur di bumian sadayana. Eta nu bagus. Teu kaasup beres, boga pamajikan tilu bisa imahkeun teu nyuna. Lamun tilu pamajikan tilu, imah kada diuyuk-uyuk. Karena bumi istri Rasul. Ya selalu Nabi ibadati Nabi ya salah. Nah maksudnya tajal masumping ka istri Nabi teh. Naroskeun kumaha cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sepaling tahu ibadah Rasul istrinya. Jelas. Paling tahu ibadah Rasul istrinya. Tidak akan ada yang lebih tahu bagaimana ibadah Rasul terkecuali istrinya. Itu nggak bakalan. Simkuring dia nawang kodok, sholatnya kudu adu gitu, nulah kaberangan. Lu paling apa lo ngaji? So kaberangan ustaz tertara, kau udah muntah ngomong teteh osok. Itu saya. Jadi itu bu, hari Pak Ustaz sok kasihan tara jempling, teh, osok. Saya lupa apalin itulah sebabnya nu disebut sholat dan ibadah yang lain. Yang terbaik itu di rumah. Mengapa yang terbaik di rumah? Kaiji sholat imamah terkecuali sholat fardu itu adalah sebuah didikan terhadap keluarga. Minimal anak. Minimal anak. Sebelum disebut rumah adalah sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama bagi mereka. Salah satu di antara sekian fungsi rumah, ayat disebut 9 fungsi rumah, salah satunya adalah itu adalah madrasah. Bagaimana mendidik anak itu? Nah gitu, itu kan di rumah, gitu. Lamun urang ini kalau disebut Nabi Zakaria kan. Karena sok ningali, pengen sebenarnya dibahas. Jadi lebih tinggi. Waktu Nabi Zakaria kan itu hoyong gaduh putra ya setingali. Pas gitu kan, sumping gitu. Malaikat Jibril, gitu. Anjeunna malah tujuh sholat kan hebat Nabi Zakaria. Jadi keur ngadu akene can anggeus geus dijawab. Usolli. Terusnya hanya jelaskan. Kuring datang ke dia ini nubasyiruka biyahti ya. Kaulah datang ke dia teh ngabejakeun kabar gembira ka anjeun yen Allah bakal ngaijabah dunya anjeun kudu disuruh anjeun. Udah. Jadi hebatna Allah sareng Rasulna teh eta maparingkeun putra ka Nabi Zakaria teh Nabi Zakaria sareng istrina teh geus aki-aki jeung mini-mini. Dan kasar Nabi Zakaria ya teh Gusti teh kumaha serapan abdi teh geus kolot atuh minum budak geus mini-mini. Bayi bola teh ajus di bawah lagi eta. Secara manusia memang ada riskan oke Nabi Zakaria. Mengapa? Lapan lamun ini jeung aki-aki hamil lo kan teu bakal diomongkeun. Gitu. Ini hamil jadi lain paisa laki-laki aki-aki. Lumayan teh bakal komentar. Lain jangan cacak aki-aki jeung ini nya ngareureuh keneh namanya teh. Secara manusia ada unsur itunya. Komen. Sudah dua kan? Nah gitu. Sahur Nabi Zakaria udahlah. Gitu. Tapi cara bayaannya disebut ciri-ciri sahur Nabi sahur apa? Allah tu kalimanna salah satu ayyamin ila Ramzan.
anjeun cirina anjeun moal bisa ngomong ti poe kajaba anu itu anjeun ku isyarat keur naon Nabi Zakaria minta ciri kayak jelaskeun wasabbihu bukratan wa asila. Jadi rumah saya karena hadis betul. Kalau disebut Nabi Zakaria, dina saat istrina hamil teh itu meningkatkan kualitas ibadah, zikir, tasbih segala macam, sehingga pasti di dalam perut geswaran penungaran pikir jeung tasbih. Acan ibu ada di sebagainya kan? Kan cek bidan ya bener, lamun hayang hamil lahir lahir langsa terus nongeng. Apa bener seueur tahajud? Iya masih nongeng gitu. 8 bulan teh nyemplung bena teras. Kan naon teh teh make nyemplung apa nuju hamil lain kitu atuh enak dan ditumur atuh. Cek salat atuh. Tahajud segala macam kan duha itu dilakukan. Itulah Nabi Zakaria. Maka pas begitu lahir Nabi Zakaria mah Yahya Zakiyah. Yahya itu adalah orang yang bersih, sehingga tidak pernah punya dosa. Mengapa? Sebab dibentuk dengan itu. Indungna soleh, bapakna soleh, gampang budakna. Imam budak terlahir teh kan itu keur ngahamil teh barak Ciramai. Jeble. Bus minha, dari bus Aku bapak anak itu kan indungan terhamil teh kafir beger. Mata kubrak teh budak nah oces we. Saya ini kayaknya tak gitu. Ada oces. Bapak anak jadi indungan oces terus lain. Maka kalau dari budak pedagang jangan terlalu mempersalahkan mereka. Bawa orang dengan orang gitu kan. Udah setelah lahir surah Allah, sok contohan ibadah di imah. Sholat mana sholat sunat mana harusnya di imah. Ba'da lohor balik, gitu tuh sholat kata ngangin tuh budak, kan? Qobla subuh sholat heula di imah, ngarek budak teh katingali ngarek tuh bapak teh sholat sunat heula. Sholat duha di imah karena ada semacam pendidikan gitu. Nu kadua pangna sholat di imah teh supaya jauh tina ria. Apa nih sholat di imah mah moal atuh disebut ria. Dan nu nempokeun aja. Mere di sholat di masjid. Paling kaganggu nya tak sum'ah teh ya. Ai sum'ah mah hayang kadengi nyaritakeun perkara anu teu ketemu ku batur. Alhamdulillah teh abi makan ini. Itu paingan saur ustaz umur seueur tahajud karaos teh alhamdulillah kaos tos 3 tahun ari teu leureun tahajud teh. Hanya teh mana. Itu kan makanya Rasul itu memberikan contoh. Yang paling tahu pribadi Rasul itu ka istrina. Maka sahabatnya harus kira salah ka istrina. Kalau mubiru ka anahum, jadi itu muqarruha. Nalika anjeunna tos teng keterangan nu disebut ibadah Rasul di istri-istrina, tuqarruha nepi ka aranjeunna teh ngakapeutik. Anak itu dibandingkan dengan Rasul mah urang eueuh nanaonan. Maka lahirlah sebuah nu disebut apa? Kasagedan gitu. Di antara nu tilu kan itu. Faqulu wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulu wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Qad ghafira ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Nabi jangan geus dihampura segala dosa anu geus minggu bakal datang, ibadahna kitu. Urang jauh. Maka dia dijelaskan gitu. Itu maksud ada sahabat. Qala ahaduhum amma ana fa inni usolli laila abada.
cara kita mah kuring mah rapikeun mudah nu disebut derajat kahebatan yang Rasul mah kuring mah dek salat unggal penting ngamal eureun. Moal sare kuring mah salat teh penting. Moal eureun. Wa qala al-akhru jeung nyari tadi saja anak asuh medang gitu. Wala nuktiru kuring mah dek puasa we tuluy moal buka-buka. Nuka tilu, saya emang sensitif orangnya, gitu. Olah, itu baru anak kasir nisa, kalau atau zawizu, apa dah? Kuring pacar mau kawin dan kawin itu harus ganggu ibadah. Maka cerah, dek, lele ngohan lah saya, mau kawin. Nuka hiji, dek sholat unggal penting, mau lele. Nuka dua, dek puasa unggal poe, mau buka-buka. Nuka tilu, dek hantam lalengokan moal boga pemajikan tujuan kan hiji mengejar kualitas ibadah sesuai dengan Rasul. Harusnya. Udah. Tapi paling dijelaskan. Di luhur dijelaskan. Maka yang itu dia jelaskan. Terus pada Rasulullah SAW bilang di waktu sana ke Rasulullah kata jalan-jalan tiluan Rasul. Maka Rasulullah SAW itu dijawab pajaate itu bahasa Sunda teh ngontrong. Maka Rasulullah teh ngontrong kayak jalan tiluan. Waqala maka Rasul antum alladzi qultum ka'adha wa ka'adha. Ari menyarita moal puasa salat ulun dan menyarita moal pemajikan menyarita eta teh anjeun. Silain teh. Bener. Upami aya kalimat silain di Arab. Muntung di Arab teh aya kalimat silain. Anta beda nang ngamak jeung teu teh anta teh dina pencereng panon. Dijelaskan kan gitu. Terus gitu. Saudara Allah itu wallah ini asyakum lillah wa taqum lahu. Catat deh baik-baik. Lupang sieuna ku Allah bimang kakoana kuring. Lupang sieuna ku Allah bimang kakoana gitu. Nah dianggap kuring itu kan teu bisa puasa unggal poe bari teu buka-buka. Lamun teh mah eta bener cek awal kuring panggeulana eta. Nah dianggap disebut kuring teu kuat itu salat sama penting bari teu sare-sare. Mun eta bener cek awal kuring kan. Nah itu. Tapi sa Rasulullah, lakin aslumu kuring oke usia jeung patakoana puasa bukan. Kota jauh-jauh bisa kan gitu kan gitu. Mau usoli. Baru kudu salat sakapun sare, sakapun eta. Urang Rasul kan gitu. Aslumu tilu buka puasa. Ayo urang mah sainten buka. Tenging teu puasa gitu. Pakai tok giliran buka udah. Rasul mah salat terus sare gitu. Sampun salat terus sare betul Rasul. Dong sare kan itu, namanya kata salat terus aja. Eta ada itu. Tapi lamun kitu jika ada urang teh keur taat ka itu. Wa utai sabota waktu sawizu nisa. Jeung kaula teh nikah. Maka jadi sebutkeun paman rokiba an sunnati paresa mintir. Lamun di kaula mah teh nganggur paman rokiba an sunnati paresa mintir nikah hukum. Palat anu disebut palit itu paman rokiba an sunnati paresa mintir adalah salat, saum, nikah.
Bagi berapa? Nulis disebut tua manukibaan sunati pada saat ini teh nikah ukur. Padahal ini mah sholat, sahur, nikah. Nah, sehebat itu nu disebut pelaksanaan dirina, tapi lamun itu sesuai sarang kitabillah wa sunnati rasuli ditolak Rasul. Begitu. Kaitan disebut berjamaah ya. Terus pamungkas ini belum penting. Nah iya mah nyangkut sareng soal disebut sok dianggap enteng oke gitu kan gitu. Dina hal ngarapakeun sak waktu sholat. Gimana ada harus sholat? Itu dah atas tadi semua atas sholat apa? Anas bin Malik, kata bicara Anas bin Malik, olah ukimatus sholat. Takbal alaina Rasulullah SAW. Diadakan sholat, maka saat akan pernah melaksanakan sholat, Rasulullah sok mayun kabi biwajihi kuraraina. Jadi menjelaskan dan Rasulullah itu adalah Malik, gitu kan gitu, yang harus 180 derajat ka makmum. Makola, maka Rasulullah aqimu sufufakum. Wa tanasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Jadi Rasulullah akimu tangtukeun wasuhu pakum sok-sok karanjeun mata rasul. Jadi jelaskeun sareng rapetkeun fa inni arakum min wara'i dhahri. Sok karanjeun teh katempo ku kaula sanajan aja tadi tukang. Hadis Al-Qur'an. Nah, ternyata Pak anu nyangkut jeung meresan salat teh kaiji nu disebut beres nu disebut salat teh eta lamun imam teh kan suku pakum lain atas itu kalian teh suku pintam salat sok lempangkeun jeung nah ini dijelaskeun sok anak kaiji aqimu suku pakum ay subuhu wa adbiruhu Wantara supi kita nulis ngono. Akimu suku pakum asung sabu lempengkeun. Lempeng. Wadilu jeung nu disebut diadilkeun gitu disebut adil teh itu adalah cenah imam teh harus di tengah-tengah. Sebenarnya lamun imam di tengah-tengah eta tugas imam tugas makmum. Lamun imam disimpan di tengah, itu tugas imam, tugas makmum. Tugas makmum, umpamanya imam tugas aja deh. Berat kayak itu ngejar, berat kayak itu ngejar dari gitu. Tugas makmum jadi makmum teh kudu apa? Selalu menyimpan imam itu di tengah. Nah tadi Rasulullah dijelaskan, kan? Dalam tata cara sholat berjamaah. Mun sholat sorangan sumpi sareng Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf linggih di sebelah kanan Rasulullah. Geus kitu teh sumping Abdurrahman bin Sakhar. Kumargi Abdurrahman bin Auf linggih di balik kanan Rasulullah. Abdurrahman bin Sakhar teh lepet ka paling kiri Rasulullah. Seorang Abdurrahman bin Auf, api diseretkeun ka tukang, tapi api ada majajaran duaan di tukang. Itu kan begitu. Jadi yang benar berjamaah adalah mun sendiri sebelah kanan, mun duaan ada majajaran di tukang. Di mana imam? Ya di tengah. Di tengah. Maka kalau aya makmum ka hiji tingali berat ka mana? Itu. Sok ka belah kanan. Takor itu hiji dari suka belah kiri gitu ya terus. Ayo orang pan nyereka ke kakakku pokoknya. Imam itu. Aku mau imam apa saja yang kayak gitu. Jadi imam teh kita selalu tengah. Oleh karena itu memulai saf itu harus di tengah. Melalui memulai saf harus di tengah. Apa saja ayat numpang arus dan pengarif nanti adalah itu kan itu
jajaran numpang arisa teh numpang hareupeuna jeung belah katunya lamun masjidna jeung jelemana loba ai saeutik mantap nu jelasnya adalah imamnya itu ya. Kemudian numpang arosu tadi ada ke yang jelas pola gitu al-kasani tarosu ay rusak ko ba'dhum ba'dho atau latakuna bainahum khilal anu dimaksud disebut tarosu teh nyaeta ay rusak ko ba'dhum ba'din atau layakuna bainahum khilal Pak antara satu makmum jeung makmum sajen, nabi ka antara satu makmum jeung makmum sajen itu adalah layakuna bainahum khilal teh aya lolokan ada we wala paroja saran teu cara eta nilai sarua jadi mau naik sholat gitu kudu ada antara suku jeung suku tidak orang gitu nah tapi kan kayak lu aya pikir corona mereka sahur kali kan dijelaskan surah Anas bin Malik aja kalau Rasul salat rusuh suruh bakum wa qaribu bainaha wa khamtu bil anak wal ladhi bi nafsi biadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khilal as-sawt kana khata Rasulullah sok sing bener lempengkeun sab terus tindarekeun di antarana eta jeung lempengkeun nu disebut sab teh kumaha tak kumaha tongong kan lain ngukus mata Rasulullah ini bakal lagi ngali sab teh sok di usap kieu tongong nih kira mun tak lempeng insyaallah jajar lempeng bahwa nanti nafsi biadi demi itu disebut diri kaula aya dina pananganana saestu disebut kaula nempo setan asup kan disebut hilal asok asup kan disebut tolong kerangsa kayak gitu karena otak seperti anak me anak udah jadi lamun hek aya lorong kerang gitu antara satu nu disebut yang lain dengan yang lain itu asup anak me akhirnya kena carang, akan punya anak gue, anak muning ke logor. Dingin, muning ya. Udah. Mas, ayo lah, kita kan kusi-kusi dibahas sering terjadi nu disebut sok, lempeng jeung adat teh dianggap enteng. Nah, asal ngajajar lagi. Nanti sering terjadi sok teh ada benar padahal disebut Imam Bukhari gitu ngejelaskan bab gitu iqamah sok gitu minta sholat jadi kan Imam Bukhari ngasup ke nu disebut sampurnana sok teh seperti sampurnana sholat lamun sholat teh bener mereka nyebutkan teu sah ka sholat mah gitu jadi kayak hadis ngejelaskan teu sah sholat jalma sorangan di belakang sok kalau orang bisi itu bisi kasut kurang cek kan gitu oh asal pangkuran sunat apa sih pangkuran sunat ayo sholat kebalik terus aja dia tidak bentuk nu disebut sak tolong di apa bisi kasut ya di kasut ini bisi dan ampun sekarang diutak-utak menuntut. Tapi kan ini disebutkan kan mana yang memboleh ngalabatkan babil ismi min malam yuti masuk apa? Bab dosa jalma anu sakna teu sampurna. Salatna mah sah kan dosa. Berapa? Sopna teu sampurna. Panceling gitu nya. Tolong sholatnya tidak gitu kolot dibelakeun budak dipanggilkeun urang panjang kebijakan baru mulai di Rasul ngalah budak teu gandeng dan itu diselap-selap kata salah hadis itu di mana tadi kebijakan saya kebijakan Rasul kebijakan saya
Ya Rasul, maka itu budak di tukang, kolot diharap. Nah ini orang itu sok aja diharap, perlu dok kartu garannya, gitu. Itu kebijakannya kan perlu dasarnya kan gitu. Maka kan baik ganenya dah budak. Nah lulus salah mah kolot ditiluan gandeng. Kalau ditiluan gandeng. Kemudian kananya dah budak. Nah budak laki gitu kan, budak kawe diharapkan gitu. Mereka teh Pak Aprok teh antara budak laki jeung budak kawe udah. Moal naon Pak Aprok budak laki jeung budak kawe. Coba lamun ayeuna ini Aprok jeung laki-laki gitu Pak. Kan bisa dunia terbalik gitu. Jadi mereka anak nama anu disebut ya sama hancau waktu badain anu jelas mah ada gitu. Jadi hadisnya menjelaskan tentang bagaimana orang sadayana diperintahkan untuk berjamaah. Nutong minggu ego kan gitu. Sebab jalma anu taparuk itu adalah sebuah ancaman di Al-Quran sampai larangan. Yang kedua itu kan ulah nganggap enteng karena sunnah subjek setan kan gitu keun bae kaula teh ibadahan ge asal ngarilu we karena perkara nu enteng nu dianggap ibadah kumarane asal kitu cukup eta teh geus gabungakeun nu disebut iblis. Salah satu yang sering ku urang dianggap enteng tina hal anu disebut sunnah adalah jajaran sholat waktu berjamaah. Itu salah satu itu. Maka tolong, nah itu pakai zaman itu ngerti kan. Dirapatan teh kan geser kan yuk. Dirapatan digeser dari apa perlu ngajakam kan itu. Apa perlu dan itu dibedol namanya itu dicolok gitu banyak kan. Maka sholat. Nah, sudah begitu. Nabi kan Rasulullah kusabab kudu rapat maka lamun ayeun leungeun dina berjamaah kudu dileuleskeun. Tunggu lulu teh huras kitu teh jeri ka batur. Lulus teh saking ari di daun malam. Mengapa? Sabda Rasul kieu mun hirup geus mung wae paantel antara kulit itu artinya hate geus jauh. Boak sabenerna mah anjeun umat Islam teh kada salat teh bener, boak. Nonton sabjal ma anuan di paantel, awan kalau disebut awak, eta teh ngadukur jalma anu eueuh masalah. Tapi lamun kabeneran boga musuh, suka mah ceding ditokoan heula nih. Gimana cenah nangtungna sanajan di dieu teh lega kenah musuh urang mah nyeret-nyeret nu heureuna berarti kan. Jadi lamun urang teh daek antal, jadi diri dina salat berjamaah itu sebenarnya menggambarkan kita ini jauh. Sehingga bisa khawatir bahwa akibat eta kurang dibicara sepu iblis dan akibat itu bisa disebut umat Islam tidak ingin itu saja. Sebab kurang di sholat baik tidak dan akibatnya hati jadi jauh itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Nah, insya Allah kurang kepanggil sana waktu di bahasa mereka. Harapan kurang kayak kajabi mudah-mudahan ayat-ayat Allah sama Rasul dia dijantankan media bimbingan ke orang sehingga orang mampu tiasa melaksanakan sana sakadik akhir jangan yang baring di mana Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan orang tos di posisi anu menerang gitu anu pantes orang mengenang gelar maut husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun jazakumullah khairan ka sana Ustaz anu pantos ngalibikeun ka urang sadayana pirang-pirang tausiah dina wengi ayeuna mudah-mudahan sakumalibikeun aya guna sama manfaatna kanggo urang dina menghadapi kehidupan sehari-hari. Hadirin bakti iman anu sami pamimpinan Allah Subhanahu wa taala di desa jadi ayat di aparat desa
Mangga waktu silang tempat. Ayah tuh bilang di luar ya? Saya. Alhamdulillah acara di awal di akhir parantos kurang dilaksanakan. Kurang tutup baik doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.